lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena werehing urang sadar urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, nuku simkuring dipihormat, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur, Bapak RW, Bapak RT, nu sami ku simkuring dipihormat. Ibu mibah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma sangsara sok boga cita-cita hayang beunghar. Pertanyaanana ari geus beunghar hayang naon? Mun sangsara hayang beunghar tah ai geus beunghar hayang naon? Lamun jelema bodoh sok hayang sakola luhur ngarah boga ilmu, ngarah pinter, tah ari geus pinter hayang naon? Rakyat sok nyaralon geuning sok hayang jadi pejabat, tah ai geus jadi pejabat hayang naon? Ieu teh pertanyaan teh babari ngan hese jawaban. Lamun jelema bodoh hayang pinter, tah geus pinter, naha sok nipu nu bodoh. Jelema sangsara hayang beunghar, tapi naha geus beunghar ngadon kumed ka nu sangsara. Rakyat sok hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat, naha nipu rakyat. Nah ngahulang. Matak jawaban keur jalma nu alus mah lain kitu. Jelema bodoh hayang pinter, geus pinter hayang ngoncoran jelema bodoh. Sangsara hayang beunghar, geus beunghar hayang melaan jelema nu sangsara. Rakyat hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat hayang bebela kana kepentingan rakyat. Tah disebut ceuk urang Sunda mah purwadaksi ulah sok poho kana cita-cita mimiti. Ayeuna ibu di dieu ngaranna rek pangaosan. Lamun jelema gering hayang cager, tukang dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, ari pangaosan hayang naon? Heuh bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Pertanyaanana, lamun Allah nitipkeun ilmu ka ibu kuat moal? Da loba jelema caritana hayang boga ilmu, ai geus dibere ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu ngusrukeun kana jurang kahinaan nu sanyana. Matak nanya, lamun Allah nitipkeun ilmu kuat moal ieu awak? Boro-boro mah dititipan ilmu, dititipan harta ge juga rada adigung, dititipan maju saeutik ge juga ungah ada. Baheula mah keur sangsara ngaroko bareng, dahar bareng, maju saeutik kuat poho tak anu laleutik teh. Jadi kade urang teh hayang ilmu ngan ari Allah moal mikeun mah da Allah geus maha uninga kana kaayaan hate urang masing-masing. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu ngan kadang-kadang mah anger teu jadi cahaya boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempotina kicip kieu mah kicip bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit wae. Kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a, eta teh dalil nyarek pasea tapi naha nu boga dalil ge pasea wae. Ibu ge nyaraho ka salaki teh kudu hormat, geuning duit leutik jeding. Berarti urang teh nu teu boga teh lain ilmu Pak, cahaya tina eta ilmu. Sabab nu ngaran ilmu mah dibagi tilu, ceuk Umar bin Khattab, hiji aya jelema nu wawuh kana ilmu, dua aya jelema migawe ilmu, tilu aya jelema geus cicing dina ilmu. Lamun jelema karek wawuh kana ilmu, punten karek wawuh can migawe, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, asa aing pang akangna, teu ngareret tina ilmu aya pigaweun, karek bisa ceramah digawe henteu, tah punten baceo we haben migawe henteu, karek wawuh kana ilmu. Kadua aya jelema geus bisa migawe ilmu. Lamun jelema geus boga migawe ilmu, leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh hirupna.
Nah, kanyaho nama lega, tahajud ge apal, pan hees. Kanyaho nama apal, kudu barang bere kasasama, nulung nu butuh, nalang nu susah, na pedit. Berarti nu ngaran ilmu luhur, tapi bodoh na pagawean. Matak era luhur ilmuna, tapi eueuh gawena. Ieu disebut kategori jelema nu geus migawe ilmu. Katilu aya jelema nu bisa cicing dina ilmu. Lamun jelema geus cicing dina ilmu, geus teu hayang nempok kagorengan batur, geus teu hayang lalajo kana kasalahan batur, geus teu hayang nempok kalepatan batur sabab dirina keur ngomean dirina. Aduh, tari urang nu hadir di dieu kana ilmu nepi ka mana? Karek wawu. Kudu saladar sararea urang mah karek wawu. Sehingga pengajian asa aing pengajianana daek tahajud je bibir teh dibeja-beja wengi tahajud matak tunuh ayeuna teh kumasia maca Quran oge serak saeutik dibeja-beja rada serak eueuh nu nanya nah kunaon serak tos ngaos sholawat sareng Quran sapeuting kumaha maneh da cek ilmu mah nu nyatet amal urang iwal malaikat, nu nyatet amal bapak iwal malaikat. Keur naon dibeja-beja ka jelema da moal matak dicatet. Mata heueuh acan, matak pesek geus. Al ilmu nur, saha atuh jelema nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanana hiji, qalbun salimun. Iwal teh jelema nu hate bersih. Sabab lamun Allah nitipkeun harta ka jelema nu bersih hate, beuki luhur hartana, beuki bager hirupna. Lamun Allah nitipkeun harta ka jelema nu goreng hate, beuki luhur hartana, beuki sombong hirupna. Boga kongkorong 30 gram ge kuat jiga nu 2 kilo. Dongkok. Pingel ge ti dieu nepi ka dieu kuat gigi brig. Harta cicing di jelema nu kotor hate ngakibatkeun kasombongan. Harta cicing di jelema nu alus hate ngakibatkeun bakal loba nu dibantuan. Matak meujeuh pada dimulya jadi gubernur, bager. Bapak aing, Persib aing, nana aing, ari ibu nu saha? Nu aing. Tah, nu salaki ibu. Qalbun salimun. Ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna, beuki moal katempo moal katara ilmuna. Tapi nu ditempo adalah akhlakna. Cicing rada hese. Lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna, beuki tawado hirupna, boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Nah, da urang teh kadang-kadang mah apal Quran, apal hadis, kudu guguru ti budak nu teu apal Quran, teu apal hadis. Palebah mana budak gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng, tapi naha nu nyaho Quran jeung hadis 7 tahun baeud keneh. Well. Allah. Huhuy. Sok emutan tah bahasa teh. Jelema nu luhur ilmu, tawado hirupna boro-boro kolot budak leutik jadi guru. Nah, teu nyahoan Quran, teu apalan hadis, teu apal ilmu tafsir, teu nyaho nahwu sorof, maca gen teu, gelut sajam, antep 5 menit pakaleng-kaleng. Coba inung bapana nu pangajian unggal peuting, nu Quran dibuka, yasinan mineng, sholawat haben, baeudna mah 7 poe teu angeus-angeus. Itu pagaweanana mah lain ieu geuning, kahartos. Mata hakikat ilmu teh di mana? Nagawe. Matak ieu teh hirup, ieu teh nu hadir di dieu teh, ieu teh palsu. Ieu nu hadir sadayana, ieu teh palsu. Ibu sagelis-gelisna ibu, blush on dipake, make up ongko, lipstick komo, aya kuring kabita, henteu. Nah, apal ieu mah palsu. Wajar dek pengajian make make up, make blush on, make lipstick, wajar make sesengitan, wajar coba di imah. Daster merengkel. Baju ngalek-lek. Malahan makancing lagi 15 iki jika warna-warni jika partai cobloseun. Kusalaki di kegepan mah lain make parfum kuat bau kelek daek heung teu kajeun. Aslina ibu teh nu mana? Ieu tawa nu di imah, nu di imah. Nana gerhana asli palsu, palsu. Dina ceramahna jiga nu heueuh nyaak ka yatim, nyaak ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah.
Ulah waka nyebut alus ka kuring tina omongan. Lamun ibu can lalajo pagawean kuring nusanyana. Nepi ka omongan sorangan jadi musuh sorangan. Nya yatim, nya miskin. Ya mah pedit kene mah. Ngeus lah tong loba ngomongnya miskin nya yatim lah. Omongan sorangan bakal jadi musuh sorangan. Tinggal kieu we panitia ka dieu calik. Laras cep ceramah teh sae kudunya ka fakir miskin. Demi Allah cing teh Pak nyaan pisan. Aya nama kieu amplop teh moal dibikeun. Tuluy urang bikeun we ka fakir miskin da ceuk salira kudunya ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring lain ti kamari nelepon kitu meureun moal datang urang teh. Matak ceuk kuring ge punten Pak. Palsu. Saha atuh nu asli? Tah, lamun bapak jeung ibu hayang disebut asli, lamun hirup geus jeung Allah itulah asli. Innallaha ma'ana. Hirup manusia geus jeung Allah disebut hamba Allah. Aya urang mah disebut hamba Allah teh karek nabiwir, aslina mah hamba nafsu. Batur nyeun gedong nyeri hulau. Batur meuli mobil ratug angen. Batur meuli sawah muntaber. Batur meuli motor pae harita. Hawa nafsu nu digugulu. Lamun bener hamba Allah, punten hamba Allah mah atoh ku kamajuan batur, peperieun urang henteu atuh batur-batur nu maju, peperieun urang teu bisa atuh batur-batur nu bisa. Kitu hamba Allah. Da urang mah karek jadi hamba nafsu atuh nu gugulung teh nafsu amak wae kana kamajuan batur teh. Kunaon ari hate? Bener? Innallaha ma'ana lamun hirup geus jeung Allah, sifatna niron sifat Allah, kahayangna kahayang Allah. Keputusanana keputusan Allah. Paingan jelema susah, Allah teh ukur dituding. Urang teh dolim Pak, ka Allah teh nuding wungkul. Beres hajat, gede hutang, nuding Allah. Padahal mah bongan atuh make jeung nabeuh dangdut. Nah, ieu nabeuh dangdut kahayang Allah gitu. Kahayang diri, dangdut ditabeuh, bajidor ditabeuh, wayang ditabeuh, joge dina bajidor, beres hajat 2 poe jebleh, ya Allah. Lain ya Allah lebo kahayang. Da jalma nu alus mah kahayangna kudu kahayang Allah lain kahayang diri, tapi naha geus kajadian tuluy rugi, naha Allah dituding. Ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, rumah tangga awut-awutan, naha nuding Allah. Ulah Allah nu dituding, ibu goreng adat. Dalamun cacak-cacak ibu sololeh mah moal mungkin rag-rag talak. Iya mah datu yey. Amarah rongkah, lamun ngamuk ka salaki lak-lak dasar bebeakan, nyebut ge si Bagong. Kumaha ceuk salaki, lamun maneh nyebut Bagong berarti sapepeting urang hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, mama Bagong, bapa Bagong, ari abdi ya anak begu jang. Rag-rag talak, budak korban, tapi naha nu dituding Allah. Dolim Pak urang teh nuding Allah. Salahkeun awak sorangan, bonga nafsu nu digugulu. Mun hirup geus jeung Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun salawasna hate ngait jeung pangeran. Amak ibu kasalaki wirid. Pan jeung Allah wiridan. Bae nadana meureun tinggi ge. Beungeut ibu tapalkeun kana beungeut salaki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh cekek saeutik Yasin. Engke salaki balik ka ibu jadi maca ayat kursi. Dia dianggapna jurig cai nu asup. Tangkep ku bapak gebro duit 2 juta. Ibu malik nangkep, sadaqallahul adzim. Duit menang, rumah tangga anger, budak teu korban. Fungsina manusia nu jeung Allah teu weleh salamet. Dihina batur, diledek batur, dituding batur, dipitnah batur, lain jeung Allah, urang mah jeung nafsu matak ngalawan, gelut. Akhirna nu menang di bangkol, nu eleh ngarengkol, sadar-sadar geus di penjara. Coba lamun hirup jeung Allah, batur ngahina urang, batur ngaledek urang, batur nuding urang, untung gede kaalusan si itu dibikeun ka urang, kagorengan urang dibikeun ka si itu. Yes, kitu atuh nu jeung Allah mah. Heuwel. Jelema ngahina teu matak jadi mulia, jelema nyebut bodoh teu matak jadi pinter, jelema nyebut kedul teu matak jadi daek, dihina moal matak coplok huntu, disanjung moal matak bisa ngapu. Bebas hirup. Heuwel.
Matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh ieu teh nana gerhana kikieuan teh mata kikieuan teh ieu teh Pak teh di gamis teh di udeng teh di kopiah-kopiah acan keur neangan jelema nu bareng jeung Allah kuring deuk guguru. Matak moal waka make baju rapih urang mah. Samemeh pangih jeung jelema nu bareng jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Isuk aya keun deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana ceramahna na jeung Allah tong wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh awakna pangajian hatena mah sudon, Pak. Raruksak ieu si hate aduh. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Catat ku Bapak, berarti kuring ceramah na lain jeung Allah, tapi jeung duit. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang panggih. Lamun jalma hirupna bareng jeung Allah, sifatna niron sifat Allah, kahayangna ngagugu kahayang Allah, keputusanana ge bakal keputusan Allah. Teu boleh tenang, teu boleh jongjon. Hirup sangsara geus jadi keputusan Allah, tinggal sabar. Hirup beunghar geus jadi keputusan Allah, tinggal bager. Duanana ari ibadah dina keputusan pangeran. Ieu mah beunghar sombong, sangsara panasan, rewel, rudet nu kitu patut. Padahal mah jelema sangsara sabar bareng jeung Allah. Akhirat mah untung keneh jelema nu sangsara, ku salat bisa asup ka sawarga. Nah, moal ditanya harta ti mana dipake naon? Nu sangsara salat ditanya ti mana harta dipake naon? Jawaban nu sangsara mah teu boga. Selesai. Tapi sabalikna keur nu beunghar punten teu cukup ku salat tanpa mampu ngamanfaatkeun hartana. Di mana harta dipake naon? Deuk naon alasan? Nyata abdi teh dipake fakir miskin, si miskin nagog ti surga. Wadul Gusti, dagor babatokna. Ngeclok wae tara dibere tuh. Si miskin pe ayeuna direret ku juru panon. Di akhirat mah jadi saksi tentang harta urang. Matak jelema beunghar gerajieun saksi si miskin si yatim. Bere tulungan, engke di akhirat ditanya, di mana harta dipake naon? Si miskin nagog, abdi Gusti saksina, hartana dimanfaatkeun keur diri abdi, beres. Tah lamun keur nu kumed nu pedit, si miskin teh jaipongan tah hareupeun Bapak. Lebok gitu kan. Sabab bongan urang boga iman. Iman urang lain ngan sakadar dunya. Tapi iman urang percaya karena hari akhir bakal tepung jeung alam panungtungan. Naon nu katempo ayeuna, naon nu kadenge ayeuna, cantang tu nu karasa engke di akhirat. Ibu kapan lalajo kuring mah kieu. Nu katempo ku ibu, nu kadenge ku ibu. Eueuh merek ustadeun demi Allah. Manya ustad kieu. Ustad mah aduh udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun nolol ajengan kitu teh wilujeng sumping al mukarom coba ka urang well buat eueuh assalamualaikum pan dia ge nyasab ka warung belah ditu teuing mana da poho deui nanyakeun cing ibu paling mana nu pangaosan majelis kalem we cenah ustad lagi bakal telat bari ka urang teh nah nu katempo nu kadenge cantang tu naon perkara nu karasa. Bener? Asli ya. Teu satiap warna bodas amis lamun nempo gula jeung uyah. Teu satiap warna bodas amis lamun nempo uyah jeung gula. Mata karasana iwal teh ku diletak. Bapa salat na geus karasaeun ku tatangga salat bapa. Maca Quran urang di alus-alus geus karasaeun ku tatangga alusna ucapan urang sanggeus maca Quran ternyata kadang-kadang alusna maca Quran nah tatangga nyeri hate ku bibir urang berarti karek alus bacaan Quran can alus ucapan sanggeus maca Quran well pokona mah ku ceramah kieu mah pokona salat bapa geus karasa ku tatangga acan salat berjamaah tapi nah nu berjamaah teh karek awakna henteu berjamaah jeung hatena lamun berjamaah salat awak jeung hatena nu miskin bakal katulung
Nu teboga imah bakal panggieunkeun, nu yatim bakal kabela. Berjamaah lain sakadar di masjid awak ngarenengna, tapi ngareneng jeung perasaanana, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Kumaha lamun teu dahar teh diri urang. Heeh, geus salat nepi ka dinya. Heuh nyaho matak diomongkeun. Bener ya? Nah, apa Nabi Musa ge nanyakeun, ya Allah, ibadah naon nu kusalira dipikir resep? Salat lain Musa, puasa lain Musa, umroh tiap tahun lain Musa, ibadah haji lain Musa. Naon atuh ya Allah? Nalika anjeun boga dahareun, nempo batur lapar ku anjeun dibere dahareun anjeun kanu lapar, kami leuwih resep. Sabab salat keur anjeun, puasa keur anjeun, ibadah haji keur anjeun, tapi barang bere ka batur geus ngalibatkeun jelema anu lapar dibelaan ku diri anjeun. Tamatak jelema salat teu mungkin pedit, jelema salat teu mungkin tara zakat, jelema salat teu mungkin tara sedekah, jelema salat teu mungkin ngewa ka batur rujit ka batur, sabab salat dibawa kana lah kuning lampah salat, sehingga salat urang kudu karasa amisna ku tatangga jeung baraya. Aduh. Huhuy. Pesek gerasa. Heeh. Tuh. Tamatak lamun hirup bareng jeung Allah teu waleh tumarima. Narimakeun we hirupna teh. Da Allah geus ngatur urang milu ngatur kacape-cape. Asli Bu, Allah geus ngatur urang milu ngatur kacape-cape. Geus sarenkeun kana pangaturan Allah. Urang milu matur ge jangar. Awak ibu genut bae. Teu kudu duat diet. Dipoto teu kudu nyangigir. Tagogeun kieu. Bersyukur ku genutna cirina salaki nyenangkeun. Ieu malain nyangeyeng cinta bu nahan nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu. Aya dina foto langsing aya papeleba papangi jiga derem di jalan. Sing bersyukur hirup Pak, tarimakeun. Ibu Allah geus mere kasampurnaan awak ibu. Bulu panon hampang kucap kicep teh. Pan urang mah tarima meuli nu 50 tapelkeun panjangan luk-luk atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep pan teh ngarerepot diri balik ti dieu mawa motor gelebug angin badak nilep duanana teh gusruk kana susukan ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Hirup manusia lamun teu narima kana katangtuan Allah deuk katangtuan saha. Lamun hirup urang teu narima katangtuan Allah, nu deuk ditarima katangtuan saha sok Pak? Bener? Nya matak hirup Pak, sok ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot, paduli. Tarima pengaturan Allah, Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu. Dibere nu kasep bari beunghar, moal kiat. Nya kasep nya beunghar, hiji ibu galak timur. WA-na loba dipariksa. Telat saeutik bakal dibaeudan. Capek hate Pak rumah tangga jeung nu kasep bari beunghar naha awet raja. Nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Kapanggih dina WA sayang-sayangan jeung batur dianterkeun jor sia kawin jeung itu. Geus bosan aing mah ka maneh teh. Teu lebar. Aya hikmah di balik eta. Allah teh maha uninga kana kaayaan hate bapa. Allah maha uninga kana kaayaan hate ibu. Kunaon Allah teu mere kamajuan ka bapa. Tanya hate bisa jadi sombong dibere maju. Matak teu cekuring, teu kudu sirik ka jelema nu maju, aya amal hate nu tanpa batur apal cukup Allah nu uningan. Beres. Pan sok loba nu nanyakeun teh ka urang. Amalan naon cenah nepi ka ceramah kuat 3 tahun ka hareup geus pinuh. Amalan naon? Teu boga. Pan kieu teh nya pertanyaan pan ari kaajengan mah Pak boro-boro bab nu kieu. Bab deuk masang angka ge nanyakeun teh kaajengan. Matak abdi mah aroream lamun ceramah mamawa nomor sieun dipasang. Baheula ge pernah dina muludan Nabi teh lahir teh tanggal 12. Wah cenah euy pasangan isuk hiji 2 dikersakeun menang datang ka imah kengeng cenah 5 juta tah ustad cenah ngasahan boga duit di mana masang nalo cenah tina omongan ustad hiji 2 rada gelo cing teh maneh mah da lain bab amalan Pak lain tah hirup mah geus siap acan ibu narima nu kasep bari beunghar
moal siap. Geus siap bapak lamun dititipan ku ilmu acan siap. Dah hate urang mah boro-boro pinter, bodoh wae geus rada sombong. Komo pinter moal teu ngaleyak batur atuh. Sangsara wae panasan, komo beunghar. Wey, moal teu adigung sia eta mah. Kunaon Allah teu ngabeungharkeun urang? Kunaon Allah teu nitip kemajuan ka urang? Allah mau ninga kayaan hate urang. Matak tong hayang lalajo ceramahna, tong hayang lalajo kamajuanana, tapi gratiron aya amalan hate nu cukup Allah nu ningana. Keheul atuh da. Bari hirup ukur disebut, naon nu kudu legeg? Pokoknya legeg disebut ustad. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, tong legeg justru kudu era ku panyebut batur. Nah, bawa kana gawe. Mun hancip puguh gawena, nungguan drum puguh. Nalika aya nu hajat puguh hancip kudu pede jadi hancip. Nah, geus nungguan drum 24 jam di nu hajat sidik pagaweanana hancip. RT puguh gawena nyeun administrasi tingkat RT kudu pede jadi RT. Coba jadi ustad deuk pede palebah mana. Sabab ustad kiai ajengan bawa kana gawe warasatul ambiya pewaris nabi. Aya nabi ngawariskeun naon? Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Apaan urang mah teu bareuh teu tahajud? Matak lamun di dieu aya ustad anu bareuh sampeana lain tahajud asam urat. Nya dibawa kana gawe nama bener. Nabi ngawariskeun ilmu naon? Bageur. Ya Rasul aya korma. Ieu Nabi keur nyepengan korma. Kurumuy tetangga, ya Rasul gaduh korma, dibikeun eta korma. Bilal bin Rabah tumanya, ya Rasul pan korma eta teh kanggo enjing. Kumaha ceuk Nabi? Nah teu sadar yen Allah bakal mere milik poe isuk. Dugi acan tauhid urang kadinya. Wah. Matak moal diangkat jadi nabi urang udah kitu keneh. Ya Rasul gaduh korma aya ya keur anjeun kok bawa kabeh. Bilal bin Rabah nanya, ya Rasul napan eta teh korma teh kanggo enjing. Kumaha ceuk Nabi? Na teu yakin isuk Allah moal mere milik ka kuring? Yakin Allah mere milik ka kuring. Coba lamun urang kikituan beak sawah tah. Sok uji ayeuna kuring, pentajamna dibikeun moal. Tuh, suudon deui. Ieu teh ongko pangaosan ari hate rujad kitu. Henteu pan ibu teh kuring teh ibu. Lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, dibikeun moal. Heeh, sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Jauh keneh kana level warasatul anbiya demi Allah, jauh keneh. Bener? Nya matak naon nu kudu dipikalege. Di luhur ge aya pejabat disebut pejabat teh aya rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucungu. Cing kade mah areureun sa Indonesia tong nyoblos jadi pejabat moal sih itu. Moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Matak geus jadi pejabat hargaan atuh oi rakyat. Ibu keprok berarti ibu satuju karena omongan kuring. Yeuh ibu nu ngomong na yeuh. Pan hirup mah memang gitu, moal disebut gede tanpa nu leutik, mata geus galedek kudunya kanu leutik. Moal disebut beunghar tanpa miskin, mata geus beunghar kudunya kanu sombong. Atuh lain ge hamba Allah sombong mah iblis ya tuh. Apa nu boga sifat sombong saha? Urang mah kudu era Pak. Iblis ona mah deuk sombong ge meujeuh, tahajud unggal peuting, duha unggal poe, Quran katalar, hadis kaaji, deket jeung Allah. Nah atuh terjadi kakasih Allah hiji mung sujud ka Nabi Adam lantaran kasombongan kuring leuwih alus tibatan Nabi Adam sombong nangan sakitu tahajud unggal peuting duha unggal poe salat mineng Quran kabuka hadis kaaji tapi nah iblis terjadi kakasih Allah sombong urang nu kudu ere mah tahajud mumul duha tara Quran teu kabaca hadis teu kaaji pangajian ari daek ai sombong ti bareto boa-boa iblis teh guruna urang. Iblis memboga hak sombong ge. Nah, deket jeung Allah. Ngan teu jadi kakasih Allah lantaran kasombongan anak. Coba urang. Nah, urang disombongkeun.
Sugan kagelisan. Dah. Gelis baheula 30 ka anak gelis teh 30 ka dieu mah mana ayeuna. Pan baheula mah ibu teh bisa jadi bentangna si Aca Caheum itu Pak. Oh bentangna si Cadas bareta mah mana eno bentang kuat ketit-ketit kieu. Jadi Allah teh nitipkeun teh sementara. Matak manusia tong nyarane kana harta aya beakna, tong nyarane kana pangkat aya eueuhna, tong nyarane ka salaki aya mautna, tong nyarane kana dunia aya kiamatna. Hayu urang nyarane ka Allah Taala nu langgeng salalawas. Nana gerhana nyarane kana kapiralan, deh awan viral teu ari. Bisi bapak hayang viral montong deuk naon? Ya niat lohor wayah kieu ngocoblak keneh, heeg tanya geus dahar acan. Aya nu viral kuat hese dahar Pak. Coba bapak geus wararegnya. Tuh geus 3 kali, teu adil teh kitu peta teh. Hirup manusia mah ye tong hayang tong embung. Lamun jelema hayang dina teu jadi bakal kecewa. Lamun embung kumaha lamun dibere moal bisa narima. Mata hirup mah tong hayang tong embung. Tong hayang bila mana Allah mere pek tarima da teu nolak embung. Nana gerhana hayang jadi penceramah mung makejeng naha embung pokona embung jadi penceramah geuning eta jadi penceramah apa nu tadi teu hayang teu embung. Jadi maksudna tong hayang tong embung jelema hayang dina teu jadi kecewa tong embung dina dibere tarima mata kuring mah teu hayang teu embung asal mah kuring teu embung geuning jadi penceramah apan teu nolak hayang jeung embung. Hanya sebatas narima karena takdirnya. Ibu tong hayang beunghar, bisi teu beunghar jadi edan. Bapak nyalon dewan geus mikir jadi, tong hayang jadi, kumaha ceuk Allah we jadi syukur henteu bae. Naha dina teu jadi tuh kasih sarua. Coba nu di jalan geuning make kolor partai kaluhur coblos. Cing teh aya abdi deui da resep gituan teh turun tina mobil miluan coblos. Ditewak ku dokter deuk disuntik cing teh waras abdi mah dokter. Nah atuh cenah tadi coblos-coblosan nurutan si eta nu edan. Nah cing teh kunaon edan nyalon dewan cenah beak harta beak banda beak imah ditajeh ku pamajikan ai rakyatna nyapluk nyokot bantuanana ai nyoblos ka nu sejen jadi we gelo tah gelona si itu teh ieu nu ngadorakeun anu tah. Kunaon si eta jadi gelo mikiran ka hayang. Coba nu teu hayang nu teu embung cuek. Bener Ibu? Naon mah kijing kudu hayang. Ibu hayang mobil. Oh, siap. Boga duit. Tah ibu teh kos nu rada teh. Duit teu boga tapi hayang. Duit teu boga tapi hayang. Habeunana sirah teh eta nu pikiran. Lamun ibu geus Allah maha uninga kana pangabutuh ibu sanajan ibu teu hayang Allah bakal mere Pak. Jadi urang mah tanya heula pangabutuhna butuh teu ku mobil. Sok ayeuna ibu hayang mobil, cek ibu hayang bisa nyetiran. Boga keur bensin. Nah naonan make hayang. Dibere ge ngadon beak nyawa kok gubral gawalungan. Sabab Allah mah uninga ibu teu butuh. Pertanyaan anu kadua, gawe naon ibu ka sawah narek ngagugubug Innova ka sawah? Allah moal mere ka jelema nu hayang, tapi Allah bakal nyadiakeun ka jelema anu butuh. Butuh ibu ku tuangeun. Butuh ibu ku inumeun. Butuh ibu ku angeun. Pertanyaan, pernah teu ibu kalaparan lantaran teu dahar? Pangabutuh ku Allah disadiakeun. Pernah teu ibu kahausan lantaran teu nginum? Nah, cai loba mah jeung pernah teh. Ku Allah disadiakeun. Pernah teh ibu tataranjang lantaran teu boga baju. Pangabutuh ku Allah geus diciptakeun, geus dibikeun, geus dibere, tinggal bersyukurna. Ngan urang masok poho, ari gedong diudag, ari mobil dipikahayang, sawah lega pada mela, tapi dahar sahuap tara bisa bersyukur. Jelema moal maot teu boga imah, jelema moal maot teu boga sawah, jelema moal maot teu boga gedong. Tapi jelema saminggu teu dahar bakal maot. Bersyukur ti nu leutik ngarah datang anu gede, ieu mah lain ngarep-ngarep nu gede anu leutik jadi poho. Aduh. Ya demi Allah ya ceramah loba nu ungeuk teuing ngarti teuing tunuh.
Nu leutik dipopohokeun ngudag nu gede. Padahal hukum dunya mah kalangkang heulang lur. Kalangkang heulang jug udag beunang moal ti kusruk heueuh. Matak cek ilmu urang dieu si cadas ngaranna sok aya nu disebut tong ngudag-ngudag kalangkang heula. Kudu make peraga. Ieu kalangkang abdi. Urang udag yuk, udag kalangkang, benang moal ngadon abdi diadu jeung bapa. Kumaha carana kalangkang abdi nuturkeun abdi. Tuh aya lampu, sampeurkeun lampu, tempo kalangkang nuturkeun. Matak jelema lamun tujuan dunya can tatu beunang, akhirat geus pasti pegat. Lamun jelema tujuan akhirat, dunya nyampeurkeun sorangan, akhirat geus jadi jaminan. Matakna nagerhana ceramah deuk neangan akhirat. Waktu kumaha dunya bakal nyamperkeun lalajoan ke beres ceramah teuing DKM teuing saha Pak Ustad tuh neangan akhirat mah nyamperkeun sorangan dunya oge nya Pak nya maksudnya tos persiapan gitu sanajan dunya lain sasaran tapi akhirat nu jadi kiblat tapi dunya bakal nyamperkeun tapi lamun dunya nu diteangan akhirat pegat contoh jelema neangan dunya punten Pak, ngulem ustad, ngulem abdi, ngulem ceramah abdi, punten Pak. Kedah aya sabaraha juta, kitu tah jadina. Kudu aya nego, DP segala rupa. Jika nurek nyokot motor, nanaunan kitu peta dunya jadi tujuan akhirat sebenarnya. Aya nu mere mah, kumaha bapak we saridona. Atuh nyata mang mah moal barang bere pisan, pek bae. Lamun nepi ka majelis ieu teh mere pisan. Wios. Ngan tinggal bapak nanya kuring, cep, dupi ka dieu nganaon mobil atuh kumaha lamun teu boga bayaran kieu we. Ngariung kabeh, pangdorongkeun mobil urang nepi ka Cimaung ku sararea daripada bapak pingsan di jalan, ongkosan lah. Dunya lain tujuan, tapi akhirat sebagai kiblat. Kartos? Riweuh-riweuh teuing hirup. Tong saban-saban boga anggapan teu dahar lapar. Da loba jelema teu dahar tapi teu lapar. Urang tanya bapak-bapak, Pak, mun bapak bade damel, pamajikan kulem, sangu eueuh cai eueuh, amek teu? Pamajikan sare, sangu eueuh cai eueuh, bapak sedengeun geus siap deuk gawe, amek teu? Oh, amek Pak siap. Tah ieu bapak ieu nu pangbadagna sora amek. Oke, urang balikeun heueuh. Ku amek bapak nah pamajikan hudang, ku amek bapak nah sangu jug asak, ku amek bapak nah cai jug nyampak. Maknya hamba Allah gede amek. Justru ku amek bapak pamajikan bakal dihina, boboko bakal ditajong, kadang-kadang gelas bakal pupre pepes, datang ke tempat gawe bakal ditanya, kunaon baeud? Majikan euy teu nyangu, babaturan rada gelo, ganti pamajikan gitu. Aya alat keur beger, ancur rumah tangga lantaran ngagugu nafsu ku ka amek. Coba lamun jelema bareng jeung Allah, moal amek. Rasa urang nepi kana rasa pamajikan. Hariwang pamajikan biasana wayah geus kupak-kepek, ari ieu nyang kere keneh di kamar, cabak mastakana bisi hareeng. Mah, bilih hareeng mah atos we, kulem tos salat subuh teh sun keningna. Sun kening, leos kana boboko kosong, bae, cai eueuh bae. Ngakal nu ngaran lalaki lain ngagunakeun amarah. Warung tatangga muka meuli we aqua hiji atuh nog asin 10 atuh uras 10 pek dahar ngerebek beteung datang ke tempat gawe moal make jeung curhat jeung babaturan engke datang ka imah pamajikan bakal ngarumasakeun kasalahan bapak punten emak teh tadi hareeng teu nyangu teu masak teu cai-cai acan bapak tadi sarapan heula henteu akal bapak main henteu di bumi mah ngan hampura kuduna mah ceuk agama teh salaki teh barang dahar jeung pamajikan ngan kusabab mamah tadi kulem keneh sangu teu aya bapak teh boga dosa naon dosana jajan di warung kumaha ceuk pamajikan abdi nu dosa mah ngadon sare duanana salah silih aku jadi balener itulah hamba Allah nu bener da urang mah hamba nafsu janji corowok wae atuh molor wae bagong walieur matak jurusan urang teh sebenarnya dek ka mana? Dek balik kana nafsu, dek balik ka Allah. Mun balik ka Allah, sifat Allah tiron ku urang. Mun balik kana nafsu, jog we lah dek nafsu ge teu naon. Aya eueuh lalaki nu pamajikan keur sare sun kening, nu sadar aya eueuh. Lamun Allah bisi ibu hayang apa? Tah.
Orang merek ceramah pamajikan sare, alah sangu eueuh cai eueuh tara ngambek. Naha, da can boga pamajikanana ge. Kumaha? Lamun teu sabar ge geus gantung diri atuh. Komo lamun ya ning lamun aya nu nikah ibu, di dinya sok hayang nonyokna teh. Da urang mah paling hoream hiji Idul Fitri, dua Idul Adha. Sok loba nu nanya, oh cenah tahun kamari lelengohan ayeuna lelengohan keneh. Hayang kitu eta sia teh. Komo lamun aya nu nikah mah tara datang. Lol aki-aki, aduh abdi ngadoakeun sing sakinah mawadah warahmah. Moal cek aki-aki lain kitu iraha deuk nyusul. Teu dahar-dahar, punung aduh. Ngan Allah mah adil, da abdi mah tara ngalawan. Isukna aya nu maot, abah eta datang, abdi datang. Bah, iraha rek nyusul. Cekok teh neungeul ka urang. Nah, konsep takdir jodoh, pati, bagja, cilaka, kun payakun nu Gusti. Tong sok tanya iraha nikah, matak abdi bakal nanya, iraha cep Ustad nikah, iraha ibu dek paeh. Kaharti. Lamun jelema geus bersih hate, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nu dibacana teh dua Pak, hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna. Dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebut. Pinter maca Quran teu bisa maca alam, hade na agama ngan seuseut ekonomi. Pinter maca alam ngan teu pinter maca Quran, beunghar bakal sombong. Keur umat Islam komplit Quran aya alam na baca. Baca hayam geura sok. Hayam daerah ibu teh ku hayam. Taufik Hidayat orang Pangalengan tatangga Simkuring. Bisa jadi Dewan DPR RI, bahkan bisa bonghar pira kadar ngegebugan bulu hayam. Kok dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna euker aduk, atuh tulangna apaan ieu kaum seblak. Hayam kabeh manfaat. Coba bawa kana awak ibu. Bawa kana awak ibu gerasa. Ngenog enjing-enjing, teuneun di pasar. Bangkrut Pak. Jadi manusia sampurnana kunaon, lain ku wujud, lain ku bentuk. Kunaon atuh ku takwa. Ibu doma kencarkeun, paling nyokot daun sampe. Coba manusia lapar, daunna didahar, akarna dirabut, betina digoreng, pagerna dilek-lek, nu bogana dikadek. Jelema nu ngagugu hawa nafsu lain hamba Allah, hamba nafsu. Matak punten ngaran-ngaran jelema geus ngagugu hawa nafsuna, ulaika kal an'am balduhum adol, leuwih ata adol tibatan satok. Doma kencarkeun teu kudu kawin doma. Cek lanjang bikangna ku bapa seret jaluna, eta doma kawin hareupeun urang eueuh ijab kabul, tereng-teng geuning ka ditu. Borosot anakan. Coba manusia ngagunakeun takwa, ngagunakeun akal, daek ibu di kitu-kitu. Tapi nah ayeuna minang terjadi. Ulaika kal an'am balduhum adol. Tanpa pernikahan loba jelema nu melenung tanpa bapaan bari geus dianggap ilahar jeung kabiasaan. Doma ongana man pantes manusia meboga akal. Anjing wae bisa jadi guru atuh. Eta kuring mah ka anjing punten sinten pun guru. Sadesa nyebutna gelo. Nanagrahna gelo. Kasih geung teu kuring sebut gelo henteu. Nah, dan nyebutna leuwih edan. Nah, makanya kudu sih disebutna gelo kudu edan sok. Berarti itu leuwih, urang mah waras. Pedah eta nyebut punten ka anjing. Nah, para ulama nyieun Kitabul Gumarom, jilidna jilid ka hiji, babna bab toharoh, korehkeun ku bapa hadis nomor hiji, lamun wawadahan atawa sarung, kaletak ku bibir anjing 7 kumah ku 7 kali kalayan mereka taneuh. Cokot kasimpulan, sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganjarikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batur. Watak bubar ti dieu wayahna panggih jeung anjing, punten pun guru. Ngarah dianggap nu edan sararea, ulah urang wungkul. Ya,
Tuh telalajuan ku ibu hirup manusia teh ibarat sawah. Sawah. Hati urang teh ibarat sawah, Pak. Mata tong ngagarap sawah batur, sawah urang teh kagarap. Awak ibu, awak bapak, awak kuring, hati urang teh ibarat sawah. Dina sawah aya tutut, dina sawah aya belut, dina sawah aya eceng, dina sawah aya bancet, dina sawah aya bangkong, dina sawah pelakeun pare, dina sawah ge aya jukut, nu dipelak pare tapi naha jukut nu dipelak jadi. Allah teh mere kasalametan ka bapak teh naha picilakaeun sok datang sorangan. Allah teh nitah jujur ka ibu teh tapi naha gedebul sumping. Melak pare tapi nu teu dipelak osok milu hirup, jukut ngaranna. Bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi beurit jeung cucurut milu ngaliang. Ternyata Pak hate urang teh ibarat sawah, aya tutut tara ngomong, ada belanya pelenung bapaan. Tutut sia teh mah. Aya oge jelema teh jiga belut, lor, loba janji eueuh bukti, loba waos nyorosos tanpa buktos. Haban we lamun abdi jadi insyaallah liar belut sia. Belut gawir hese ditewak. Bae urang mah ngomongkeun belut. Bener Bu? Aya bancet jeung aya bangkong, matak trut turun kolot baheula, tong bancet didenge, bangkong diwaro. Hirup manusia urang nu ngarasakeun, naha make jeung kudu ngadenge omongan batur. Komo lamun urang digenggereukeun ku jeung lain pelaku, nanaonna? Ibarat kuring ngagenggereukeun tukang soan. Salah mang, kurang tarik, kurang gede mang, teu ceureug mang. Kumaha mun tukang soan kieu? Mangaku salira, hancur ta soan kurang dicoo. Terus Pak, kunaon Pak Gubernur anu ayeuna pada di Mulyadi hese digenggereukeun, sabab nu ngagenggereukeunana tidak pernah melakukan. Coba lamun digenggereukeun ku pelaku, kuring yakin Pak Dedi bakal bisa diajak sharing lamun digenggereukeunana kudu ngalakukeun. Pan urang mah ngalakukeun teu ngagenggereukeun coba. Kumaha lamun Pak Dedi sing sok kumaneh jadi gubernur 3 poe, bengek ibu. Bapak ke pemajikan, salah nyosoh teh, sing ocreg, tinggal kieu kedah kumaha atuh ocregna nyosoh. Kumaha ceuk bapak? Heuh da teu bisa, baledog ibu. Keur naon ngagenggereukeun lamun urang teu ngalakukeun. Salah ngumah wadah teh. Sok atuh ku bapak, hiling ku kuring, tekul bapak ngumah wadah, ibu tinggal lalajo, lajengkeun. Moal aya nu pangeunahna jelema disalahkeun sabab nu salah bakal menta dibenerkeun, hayang contoh tinu bener. Pada di Mulyadi loba digenggereukeun, apakah anu ngagenggereukeun melakukan? Henteu, mun deuk ngalakukeun ge berhenti bareto. Hartos. Pendukung bapak aing teh. Hari heueuh, urang mah loba komentar bari urang teu ngalakukeun geus sok. Nana gerhana sok genggereukeun ku bapak. Wah kabalegan ceramah teh. Yeuh mumpung abdi aya di dieu, yeuh mik yeuh. Abdi rek jadi mustami, yeuh. Moal teh naik ka luhur teh. Assalam. Pingsan. Komentar leuwih gampang batan jadi pelaku. Matak nu ngaran hirup mah kali-kali ulah jadi komentator tapi kudu jadi pelaku. Persib eleh dicaci. Tocrong, teu balik. Maneh atuh ka itu mengbal, aya keur lumpat, eueuh keur najong. Bener, ayeuna Persib menang, di ugung-ugung, kompoi sararea. Coba lamun Persib eleh, tocrog, pelatih teu bener, manajemen teu balik. Maneh atuh unit kajalak harupa, tong lila, sapoe bengbal jeung Persib. Moal teu bareuh tabitis teh. Matak manusia terlalu gampang memberi komentar tanpa melakukan, itu munafik ngaranna. Tamatak jelema nu alus mah lain ngomentar batur, ngomentar awak sorangan. Sabab musuh nu paling nyata lain batur, awak sorangan. Arek ditanya, kieu ye, masjid baheula zaman Jepang jeung Belanda, dijaga ku Jepang jeung Belanda, tapi naha masjid pinuh. Moal terjadi Ciamis Pak, da Ciamis teh asalna Pakuan, ngan ku sabab para santri maksakeun maneh malah santren ka masjid, ku Belanda digeren nepi ka ngocor ti pasantren darah-darah santri asup ka walungan, tidinya Pakuan jadi robah Ciamis, Ci artina cai, Amis artina hanyir, hanyir ku darah-darah santri. Jagoannya Kiai Haji Zainal Mustofa berjuang darah netes hanyir, matak disebut we Ciamis, asalna Pakuan. Tak ayeuna di urang sanggup tak asup ka masjid di gitu.
aya teu nu ngajaga masjid urang ku Belanda. Nah kosong wae. Dek nuding saha musuhna? Bobongok Belanda geus Allah. Ternyata musuh poe ieu lain batur, lain dulur, lain tetangga, lain baraya. Tah awak sorangan. Ayeuna Pak, ngeunahna jadi jelema nu sangsara, ngeunahna teu dititah kurban. Heuh ta eta maksudna. Tapi sabalikna lamun dina riungan ieu imah page baju weuteuh kongkorong boga gelang aya budak sakola keur miknik biasa nah kurban teu sanggup kudu era nalika urang jadi jelema aya tapi nah kurban teu sanggup udah ini mah kurang mantu pret lain kurang mampu kurang niat ada ulah maksakeun ujung teu maksakeun meuli kongkorong ge ning barista wah make jeung maksakeun nu sangsara mah Pak teu kudu kurban naha da Allah nitah zakat teh kanu boga nitah sedekah kanu aya nitah kurban ge ka jelema nu boga nu sangsara mah ampura geus moal dihisab perkara eta tapi sabalikna keur jelema nu beunghar aduh bener tapan ayeuna sakedeung deui kurban tanggalna tanggal 10 Zulhijjah tepatna poe Jumaah tanggal 6 Juni maka tanggal 8 salapan urang anu teu init ibadah haji saum rek sapoe dek 2 poe dek 8 salapan pek kuring meureun tanggal salapan pek disebut saum Arafah. Nah, kade di bejaan yo 8 salapan ya punya mama rek sapoe kemis kumaha ibu arek 2 poe terserah. Mama rek saminggu we teu dahar-dahar paeh. Tong sok polontong. Batur mah ibadah haji, urang mah puasa 2 poe 8 salapan berarti rebo jeung Kamis. Moal rebo dek kemis we bungkul pek tasua jeung Arafah dek Arafah we bungkul terserah. Pek. Batur hajina urang puasana. Tanggal 10 tepat poe Jumaah maka berkurban maka kurban ulah waka urang pepencitan ingon-ingon tong waka mencit sapi jeung mencit muning mencit doma pikir heula nu dipencit adalah doma nu dipencit adalah muning itu teh adalah sato maka urang ge kudu mencit sifat-sifat sato nu ayana awak urang ulah ari kurban itu bisa aya mencit sifat sato na awak urang teu bisa sehingga batur dicarekan larak dasar ngaran sato ditapelkeun ka awak batur. Lalajoan sifat sato sok. Lamun beurit sok nyieun liang sangeus boga liang beurit. Terjemahkeun lah ku ibu lah. Oream urang nerjemahkeun lagi. Lamun monyet saraka beak ti karep asongan cau ceklan ku ieu asongan deui ceklan ku ieu asongan deui ceklan ku ieu asongan deui ceklan ieu asongan deui gegel ongkoh nepi ka saraka mata kirodatan khosiin aya ayat nyaritakeun kirodatan khosiin jelema nu saraka mah rugina beak ti karep ya Pak ongkoh beunghar tapi kana BLT hayang ongkoh beunghar, duit boga, kongkorong aya, gelang kabeuli, budak sakola, ari RT di edan-edan di gelo-gelo. Situ kunaon ibu nyarkan RT, batur menang BLT aing henteu. Yai! Sarakah nu kitu batur teh. Kirodatan khosiin. Dicokot ti pamarentah, pake ku awak urang. Punten, kateureuy jeung katuang lamun lain hakna bakal beak leuwih ti sakit. No dibikeun 600 tapi lain hak urang rumah sa urang teh boga barang dahar 3 poe baju weuteuh imah page tapi wani ngasupkeun ka daharan nu lain hakna bakal beak leuwih ti sakitu dibere ku pamarentah 600 bisa jadi tungtung hirup bakal leuwih ti angka 6 juta nu beakna bisa jadi sawah jeung imah bakal beak meakeun dosa nu aya tina 600 na awak urang matak leuwih hade tolak lamun rumah sabeunghar RT moal narima pangmikeun kasih fakir pangmikeun kasih miskin ta eta beunghar sajati teh eta geus rada aya nu kasih nira sadil atuh
Ya. Hei kumaha lamun ngaran urang aya di pamarentahna jadi urang nu kabagian sabodo urusan pamarentah ieu mah urusan hate lain urusan menang jeung teu. Eta fakir loba, miskin loba, peperihun urang teu mere atuh ieu bikeun ka ditu. Sehat tak awak ibu. Da ieu mah kumaha tuh hirupna sarakah, rarasaan ngora wae. Da bapak teh bakal dieureunkeun doraka bapak teh lain ku ustad, lain ku kiai, lain ku polisi. Nu paling paur mah dieureunkeun ku Allah, Pak. Matak lamun doraka tong sieun ku polisi, tong sieun ku kiai, deuk doraka mah juga itu. Ngan hiji waktu dieureunkeun usaha ku Allah. Tujah tejes, tujang tajong, jekok deui. Tenang, bisi boga pamaji salaki galak ka ibu sok tujang tajong. Engke tungguan juki. Tinggal bikeun ku ibu mangajejek moal teu jebleh tah harita keneh. Dieureunkeun ku Allah tina kadoraka. Ibu loba ngomongkeun batur, tenang Pak, tong ieu diomongkeun ku ustad fanatik, ustad gelo kitu tah. Bakal kitu. Abdi mah mun ibu rek ngomongkeun batur, jum, sing sumanget jum. Ngan ibu kudu sadar Allah bakal ngeureunkeun. Di mana eureunna? Geus dibare nyeri huntu. Peringatan ti Allah langsung tina ngomongkeun batur. Aduh, ngaliwat tuh diomongkeun anak lebok. Ustad teu boga hak ngeureunkeun kadorakaan. Ustad teu boga hak ngadeureunkeun kamaksiatan. Teu boga, Pak. Tapi keur Allah mah entengeun poe isuk jelema babari soleh enteng. Nur seup kana gosip, antap Pak tong disindiran. Tuluikeun nya, Bu. Jug, engke ku Allah dieureunkeun dibere budeg pek ibu ngagosip jeung nu budeg. Moal teu capek atuh. Allah mere rezeki, maka Allah ge bakal mentar rezeki. Jadi, tapi merada hese Pak. Allah mere milik, maka Allah ge bakal menta milik. Lamun hayang babari milik, maka kudu babari mikeun milik. Lamun hayang babari rizki, kudu babari mikeun. Kunaon Bapak babari usaha, lantaran babarina usaha Bapak, babari mikeun ladang usaha ka dieu. Bandungan salaki nu pediet. Bandungan salaki nu pedit. Pak kamana? Meuli pedajang. Nah atuh teh pamajikan teu sudi kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui. Bandungan lalaki kitu. Beak. Matak bapak teh kedah balager ka istri. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Atoheun teh ngabahas kieu teh Pak. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabeasna, mah gera masak tapasakeunana, mah dangdan yeuh alatna, mah digeulang yeuh geulangna, mah balanya yeuh acisna. Raos teu Ibu? Tanya atuh tanya. Kadenge gitu. Geulis hayang aya lipstik geus dicokelan ku bilik. Atuh hasilna teh handap beureum lihur pias. Lalaki nu bager ka pamajikan maka Allah bager ka lalaki eta. Nah, geus jadi jaminan. Babari milik, lamun urang babari mikeun milik. Babari rizki, lamun urang babari mikeun rizki. Urang kene. Nah, seuseut milik, seuseut urang barang berena. Bener? Oh geuning itu hayang beung harta kudu pedit. Heueuh, harta gede, mobil boga, sawah lega, ngan teu kanikmati. Tapi keur jelema anu berkah hartana, loba tatangga kabela. Loba harta, loba yatim katulungan. Toong si Egi teh anak angkatna Deddy Mulyadi, Pak Gubernur. Ustad eueuh nu wani nyiwit. Polisi eueuh nu wani ngahoak. TNI sarua. Naha si Egi lain nu dipandang si Egina yatim piatuna, tapi nu dipandang bapak angkatna. Bejakeun ka bupati tah. Gubernur geus bisa nyokolakeun budak yatim. Bupati ge kudu atuh. Kayak orang omongkeun. Pak Dedi, gubernur nyakolakeun budak yatim, si Egi jadi naik harga dirina. Naha bapak angkatna seorang gubernur. Bapak bupati sarua pek nyakolakeun budak yatim bak moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Bapak angkatna seorang bupati.
camat sarua, kades sarua, turun ke ustad ge sarua, sakolahkeun ku ustad, biayaan ku ustad, yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang ustad, lol nana gerhana 100. Urang mah nyakolakeun nana gerhana 100, naloba-loba teuing, ngaranna ge ngalamun, bebas 2000 ge. Hanas keprok. Hanas keprok cukuran. Cara ngangkat derajat anu yatim ya eueuh deui diangkat derajat ku urang. Lain teu sapaham kuringnya jeung anu sok santunan. Punten Pak, mun Bapak sok santunan silahkan tuluykeun. Ngan ceuk hemat pamedegan kuring santunan 250, tuluy beas 5 kilo, beak saminggu. Tapi lamun wawak urang jadi jaminan eta budak yatim disakolahkeun. Cenah gaul, nu urang anu nyakolakeun, urang anu nyaragaman, urang anu bebelana, urang nu jadi bapak angkatna tanpa santunan tapi dijamin kahirupanana. Mangga eta mah teh langkung pek we ngan prinsip kuring talung keneh ngabiayaan langsung ka nu ngaran budak daripada santunan. Nya keur bapak mah tuluykeun we. Da teu nyarek abdi oge ngan seuk prinsip. Ya Bu. Heeh ya. Tuh. Tah, ayana kurban teh sebenarnya nyindiran. Nyindiran Ibu ayana kurban teh. Sabab kejadian zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sumping Ismail kadieu. Hajar kadieu. Hajar teh istrina. Aya naon ama kami teh aya warta jeung berita bisa dipercaya. Lain ilapat ima Allah we mere wahyu. Kedah naon dina wahyu kudu mencit anjeun. Kabayang teu ku Bapak? Kudu mencit anjeun. Kumaha cek Ismail? Mangga ama. Sok ge Bapak budak geroan. Kadejang. Bapak teh ngimpi kudu mencit maneh. Sok Bapak mencit abdi ngan ku aing maneh didagor kulingis. Matak ujian eta moal terjadi ka Bapak, moal terjadi ka kuring. Allah mah uningan nilai iman urang, Pak. Moal mungkin diuji kuno kitu. Matak lamun jelema, oh urang mah dititah Allah mencit anak. Waduh. Iwal ti Nabi Ibrahim. Moal mungkin ka urang mah hengker atuh boro-boro anak karek dititah zakat ge hararese. Sedangkan Nabi Ibrahim mah boro-boro harta, boro-boro bana, anak pamajikan dipenta ku Allah moal burung dibikeun. Matak Nabi Ibrahim disebut bapana tauhid. Urang mah jauh tauhid nepi ka dinya. Ya Bu. Akhirna Nabi Ismail diteuneun dina lahunan, bedog geus diasah, barang deuk geresel, datang iblis. Ibrahim, stop. Teu gableg kara-kira. Maknya aya Nabi mencit anak. Teu nya maneh ka anak. Lungsur, gera cokot keusik 7, batu 7, baledog iblis. Di dia kurban, di ditu lontar jumroh. Nya berhubungan. Di dia kurban, di ditu lontar jumroh. Di mana? Di Arab. Gerak cokot batu 7, baledog kata iblis. Dicokot di baledog, nepi ka iblis. Macleng beak tikar. Tah, artikeun ku ibu. Lontar jumroh kernu ibadah haji. Kurban di urang. Lontar jumroh, teh baledog iblis. Di ditu, tapi naha di ditu iblis di baledog. Balik ke Indonesia, iblis jadi sahabat. Mana bukti? Eta geuning balik ibadah haji, batu tatangga teu ngomong haji, baeud 7 poe. Di ditu iblis di baledog. Nah di Indonesia iblis dikukut. Di ditu jadi balalager. Nah balik ke Indonesia jadi paradiet. Ternyata iblis di baledog teh di ditu, di dieu mah jadi sahabat. Lamun deuk maledog padahal di ditu teh TKP, tempat kejadian perkara. Di dieu amalna. Jadi lamun di ditu maledog iblis, di dieu ge kudu anger iblis teh baledog. Deuk ama kabatur, astagfirullah. Deuk geuleuh kabatur, astagfirullah. Deuk neungeul pamajikan, astagfirullah. Baledog nafsu iblis, ulah di ditu wungkul. Jadi kurban teh syariatna Nabi Ibrahim. Nu kadua hikmah. Hikmah berkurban teh lain sakadar mencit muning, mencit sapi, mencit domba. Gera pencit sifat-sifat sato nu aya na awak ibu. Gera pencit sifat-sifat sato nu aya di awak bapak. Urang tanya ibu-ibu, ibu aing ngomongkeun batur dosa?
Sing tarik, ibu aing ngagibah ka batur dosa, popolotot ka salaki dosa, ngomongkeun ka gorengan batur dosa, panasan ka batur dosa. Geus apaleun iraha bade riren. Nu berat lain hukumna, tapi nu berat milampah. Eta ibu geus apa ngomongkeun batur dosa, dosa. Popolotot ka salaki dosa, dosa. Ngomongkeun ka gorengan batur dosa, dosa. Pertanyaan anak, iraha bade riren. Ya Pak, nu hese lain bab hukum Pak, nu hese itu sifat setelah adana hukum, nu hese lain berkurban Pak, nu hese mencit sifat satu nu aya na awak urang. Well, teu saeutik jelema kurban ujub keneh. Alung keneh kurban ku doma leutik bari mere ketetet. Naha, panitia, adio pangnungtungkeun tak ieu keur nu mencitna, tak ieu keur keresekna, tak ieu keur rokona. Jub moal nyaksian, nah mah moal nyaksian, sieun ditanya, doma saha moal ngaku era, ku era bisa jadi ikhlas Pak, nah merek ketetet domana. Anu jadi tantangan gede, nalika sapi demplon, badag gede hargana luhur, ditungtun ku sorangan. Aduh, saha ieu nu kurban sapi, langsung abdi. Talung nini kurban domba bari letik petetan ongkoh Pak, dibikeun ka panitia tah keur mencitna, tah keur karesekna, cicing maneh nama ku era bisa jadi ikhlas daripada urang nagog nungtut sapi pangheulana nalika batur nanya sapi saha eta hajinana, iya hajinana teh jadi Haji Muhyiddin ka ituna teh. Kajeun harga sapi 25 juta tapi harga amal teu saperak-perak acan. Talung keneh kurban ku barang nu leutik bari murah tapi harga hareupeun Allah mahal lantaran eueuh ujub eueuh ria. Nu leuwih alus mah talung nu gede leungit ujub. Terus gitu. Komo nepi ka kieu mah nya. Panitia dia tak kurban tah doma gabungkeun jeung batur. Tah pencit ku panitia teh recak. Soloyong datang deui. Tah wayahna iya ye keur keluarga 100 kakak. Atuh panitia teh ditah mencit wungkul. Asa tong kitu-kitu teuing. 1/3 Pak. Daging kurban itu 1/3. Ibu boga hak narima 1/3 ngan lain keur ibu. Keur dulur ibu nu jarau. Ngan kumaha ceuk panitia. Ulah ngasongkeun ceuk urang. Doma sasiki, ai jadi 50 keresek, ai kakak manehna 100 damang. Sarua jeung bisnis eta teh mah. Kartos. Jadi anu ikhlas mah bikeun ka panitia, teu hayang nyaho-nyaho acan, teu hayang nempo-nempo acan, pek panitia pangbagikeun. Mak malem rek dibere ku maneh, heuh saruakeun we jeung batur. Itu nu hebat mah. Lain ngasongkeun catatan. Iya teh keluarga emak nu di Cimaung aya na Nagerhana, nu di Pangalengan aya na Nogorhono. Tulung di itu jumlahna teh 100, doma sasiki titah dibagikeun ka 100 bari keluargana. Teu cager jelema kitu. Kahartos Pak. Utamakeun hak fakir, hak miskin kitu tah. Komo aya nu ideal pisan. Pemi kurban ya. Di dieu teh nu kurban teh misalkan 5. Nah 5, pan panitia marantosan. Hitung jumlah panitia teh 50 misalnya. Tina 5 sapi teh 50 orang. Mun bisa mah, nu 5 teh ngaluarkeun deui duit. Keur naon? Keur barang daharna eta panitia. Ulah nepi ka dahar, nyokot daging kurban, tuluy digoreng. Rakyat can kabagean, ieu mah geus heubeuk. Kahartos rupina. Coba lamun nu 5 sepakat, harga sapi sabaraha? 22 juta, urang taksir ku 25. Nah hama kejeung leuwih 3, nu 3 keur mencit, keur keresek, keur barang dahar, moal nyong cai daging kurban, urang balanya bala kecerakan ku daging nu ti pasar. Raos teh batur nu bungahna, urang nu ngamodalna, batur can bungah, urang geus heubeuk. Pokona mah tata cara kurban mah pek we nyangakeun kumaha Bapak. Ngan ulah nepi ka kurban sapi hiji, keluarga urang nepi ka 1000 jelema entong. Kahartos.
engke teh di akhirat teh nalika bapak kurban abdi kurban teh nu datang lain sapina, nu datang lain dagingna, tapi nu datang rasa cinta urang ka Allahna seperti cinta Nabi Ibrahim ka Allah, nepi ka wani ngorbankeun anak nu nepi ka cintana. Urang mah teu dititah ngorbankeun anak, ngan kudu ngorbankeun harta bana dina tanggal 10 Zulhijjah, harta nu paling hebat, harta nu paling alus, harta anu kesang urang, harta nu tanaga urang, nu nepi ka cinta. Di dinya amal nu panggedena teh nalika harta nu paling dipika. Ibu telah mundek barang bere tiung ka batur teh lain urut. Anu dipika hayang ku ibu bikeun. Lol teh tetangga ka urang, ngadeunkeun ceramah cenah ngalip TikTok, aya bahasa eta. Nu kudu dibikeun ka tetangga teh cenah nu alus. Demi Allah, heuh cenah rek minta sapatu nu harga 1 juta rada gelo cing teh sia mah. Eta cenah bieu dina ceramah, eta mah keur ceramah belegug, ai kanyataan mah tah cinta senang capit ka itu ah. Ternyata Pak mun urang ngomongkeun sabar teh Allah teh nguji ka urang. Eta kula coba-coba nyebut sabar ka batur. Tatangga ibu dipangnyanungkeun. Ibu pan datang ka tetangga, sing kuat, sing sabar, keun bae da aya zaman Nabi na, Nabi oge 11, keun bae nya. Ibu ka batur teu ngarasakeun situ mah yang nonyok ka ibu teh. Sing sabar, sing kuat, tatangga dipangnyanungkeun. Hiji waktu salaki ibu nyanung. Lain kabur deui pingsan. Ceuk Allah teh nyarita sabar teh pek dibalikeun ka maneh. Matak ieu ceramah teh lain keur bapak, ceramah lain keur ibu, keur diri kuri. Kadar eta bapak mangupingkeun pek teu bae, ngarti heung teu nanaon. Da ceramah mah lain keur bapak, lain keur ibu, keur awak kuri. Matak dina kasarna ge lain keur batur, ngasaran diri sorang. Bener Bu? Kieu we atuh Pak pandalil sodako mah lekoh ieu teh. Innamal sodaqota lil fuqara. Pek araranjeun sodako keur fakir, keur miskin. Jelas eta ayat tah. Buktina mah kuring peuting ieu teh lain sodako. Ngaduduut. Saha nu bakal sodako? Panitia. Heeh dek ditarima padahal ustad teh nyaho dalil, cicing tong wakama mawa dalil butuh. Nya berarti urang perang lain jeung batur, perang teh jeung awak sorangan. Itulah makna kurban. Jadi yang kanu datang ka ditu teh lain dagingna lain sapina, tapi bentuk kacintaan urang ka Gusti Allah sehingga di mana harta dipake naon datang Pak wujud anu hade. Abdi Gusti Saksina sato ngaranna nu dikurbankeun ku sipulan. Jadi saksi eta hewan kurban teh keur anu ikhlas. Kumaha lamun iwal pingpingna nyameureun kieu datangna ge gitu. Heureuina eta mah heureuy. Tah eta tina bab kurban. Kalurban. Nah jempe. Kan bae. Urang niatan lamun henteu ayeuna atuh tahun-tahun hareung. Bapak ngarokok jarum 22.000. Kali-kali mah sapoe teh meuli teh satengah. Tanuker setengah ceng-celengan. Buka setahun sadomaeun. Coba udud wae sangebuleun. Lamun deuk dibawa prinsip nepi ka dinya. Nya. Ngan pan urang mah ngagugukeun hawa nafsu, kewelah kurban mah kalem geus deukeut, akhirna teh anggang teu deukeut eueuh. Matak jelema mah punten nya, matak manusa mah kadang-kadang boro-boro mah manusa jeung manusa. Allah ge ditipu ku jelema. Dongengna ya dongengna. Boro-boro mah manusa. Allah ditipu ku jelema. Allah Bu ditipu jelema. Ki aya Hasan jeung Ijah. Ari Ijah teh pamajikan Hasan, Ari Hasan teh salaki Ijah. Keur ngagoreng we ternyata beak minyak. Kumaha ceuk Ijah? Hasan. Aya naon Ijah? Tah teh guguru ti dora-dori itu suara kita. Jeung ti Abah Asep Sunanar, pan kudu bisa ngarobah suara. Aya naon Ijah? Heuh nyeta cai keletik bea. Eueuh keur gurang goreng Hasan. Kumaha ceuk Hasan? Atuh lamun kitu mah aing deuk nyokot tangkal kalapa. Naik tekan luhur kalapa, deuk nyokot kalapa, deuk dijieun minyak.
barang naik kana luhur kalapa gebret angin badag. Gebret mah hujan merenya. Gebret hujan badag, angin lilimungan, dodar gelap. Si Aki can nyokot kalapa geus mereketet. Tulung. Eta tangkal kalapa pelenoy ka ditu, pelenoy ka dieu. Tulung. Eueuh nu nulungan sidik hujan keur badag, Pak. Rakatak si Aki tauhidna datang. Gusti eueuh deui nu mampu nulungan abdi iwa salira. Nyawa abdi jeung nyawa sapi gede keneh nyawa abdi. Lamun abdi nepi ka salamet teu kabentar guludug, raat hujan angin cicing deuk mencit sapi. Catat nalika musibah gede jelema sok boga janji anu gede. Allah mah hebat, eureunkeun guludug, riren hujan, angin cicing, korosot si Aki merosot karek dina tengahna tangkal geus ngahareos. Ya Allah. Anjeun mah da maha welas tur maha asih. Mencit sapi sok sieun didekok ku sapi. Rek digentos Gusti ku doma. Keur musibah gede janjina mencit sapi. Musibah ge dicabut jadi berubah pikiran karena doma. Da Allah manganteuranan ana ina doni abibi. Kami mah kumaha ceuk maneh. Kami mah kumaha ceuk panjang ka maneh. Eureun turun ka handap. Eta karek dengan gajeleng. Gusti dipikir-pikir mencit doma ge kariweuh-riweuh. Hajat henteu nu gede keur panglaki, nu bika ngarah anakan. Gentos we Gusti ku kelenci. Musibah keur gede janjina sapi, dicabut musibah kelenci. Turun Pak, pan Allah mah Rahman Rahim Pak. Turun eta Aki. Ngadak-ngadak kana tanggal kalapa kieu, nuhun Gusti. Sapi salamet, doma salamet, kelenci ge da Gusti abdi teu gaduh, nepi ka eueuh kanyaho Gusti mah pan sidik abdi teu gaduh. Si eta mah jiga nu hayang dibentar guludug hirupna teh. Janji manusia nalika terpojokan segala rupa diomongkeun. Tapi nalika manusia geus dicabut musibahna sok babari pohon. Boro-boro manusia jeung manusia, Allah ku manusia mah ditipu. Nalika bapak boga janji ka ibu keur bogoh mah oyong neng keur bogoh jatuh ti tajong kamu sakit cek ibu teh iya ke puskesmas ya sayang coba ayeuna geus kolot kieu geus beunang harga diri ibu geus sare jeung ibu geus sagala jeung ibu jatuh ti tajong kumaha cek ieu eta batu eta cokor nolo atuh janji palsu. Ya, jelema mah sifatna teh kitu. Ibu ge da sarua. Apel bapak bareto keur ngora. Kenapa Aang ngerokok? Dompet tinggalun. Kumaha ceuk ibu? Garcep Pak. Ceceh abi heula we angge kang mese rokok. Bareto. Coba ayeuna. Kunaon akang teu ngarokok? Heueuh bawa duit. Euron TBC batur oge. Jadi ieu jeung ieu teh akur. Baheula mah urang keur bogoh, mawa motor beborot-botan bari butut, mogok di jalan didorong kuduaan, ditanya ku batur keur naon yeuh? Iin diaan. Coba ayeuna geus kolot kieu, bonceng ku motor butut, mogok daek ngadorong. Ngagajleung harita keneh, dijejak motorna ganti ceuk aing oge atuh. Matak sifat jelema mah ampura Pak. Boro-boro manusia, Allah wae ditipu. Tah bisi ieu mah bisi urang boga janji tahun kamari urang mah lamun aya duit teu kaganggu rek dipake kurban tong di engke geuat meungpeung aya waktu ukur 45 2 poe deui neangan doma heuh nya taleutik paduli daripada nu gede eueuh nu leutik henteu tong sok loba persyaratan hirup mah buku bisi jadina bisi jadi Yahudi pan Yahudi ge dititah mencit sapi bareto teh banyak. Sapi nu kumaha Gusti? Geus teu niat loba tanya sia teh mah. Sapi nu kumaha Gusti? Akhir teh heuh sapi nu genut nu leutik. Warnana nu kudu nu kumaha? Nu koneng nu beureum. Jelema nu moal niat mah kitu Pak, loba tanya hirupna teh. Geus tong loba tanya. Niat ibu kurban rek ku sapi rek ku domba anu berdasarkan rukun jeung syarat sah katangtuan silahkan tong loba tatanya tatanya heula saha nu mencitna
Iweuh. Geuleuh. Kira-kira moal montong lain loba tanya wae teuing. Coba. Usan jam 10. Laparnya saya di antara mustami anu peka iwal si teteh eta. Nah teteh apal abdi lapar. Oh, benar. Tapi da moal matak dahar di dieu urang moal. Moal mah bisi panitianya yogeun tuangan entong sok eta ruang ku Bapak. Abdi moal. Asli Pak, demi Allah moal. Deuk dibawa. Nah, abdi gaduh rama pun Bapak. Jadi mun kolot ibu, kolot bapak baheula tara pernah barang dahar di restoran, lalu dibawa ke imah, ingat ke anak kan. Ayeuna pun bapak teh 84, ayeuna kuring geus kieu, geus gede, kolot 84, wajar lamun kuring teu dahar di dieu, ingat ka kolot, deuk dibawa. Sabab lamun di dahar di dieu, paling dahar saeutik, dibawa pun gede. Sabab budak nu alus teh budak nu ngahargaan karena jasa. Mata kau punten panitia, malah tadi geus nanya cing teh Pak, hoyong dikintu naon? Sabaraha panggung cenah maneh ayeuna? 3 cing teh Pak. Di mana wae? Cing teh di ujung Berung. Terus eta cing teh kana ka Gonewah, ka Cibuntu Holis. Tuluy cenah nu ka 3na Cicadas teh. Ka Cicadas 3 cenah ayeuna jadwal teh. 3 cing teh Pak. Aduh cenah meureun mobil teh moal teu heurin. Nah cing teh heurin kunaon ai Bapak? Heuh meureun dusna ge 3 kitu. Tah itu teh namanya 2 Pak. Rupina 3 teh ti dieu meureun. Tang teh balik teh abdi teh jam 12-an. Pun Bapak mangagoler na kursi. Entan ngagol sijing na kursi. Nah cing teh lain gerak kulem hariwang lamun anak acan datang. Bener tuh Bu? Mun anak ibu can sumbing, ibu daek teh tibrak kulem. Molototnya, kolotrak weh kakarat kulem. Pun Bapak teh posisina teh kitu, nungguan kuring teh. Tah geus kuring datang, cek pun Bapak teh geus balik jang. Alhamdulillah sen teh lain gerak kulem. Nungguan maneh hariwang. Gebluis kana mobil kokotek takan. Nah, cenah 3 jadwal tengan aya 2 dusna. Tah abdi mah rek jujur, punten Pak. Jadwal terakhir mah teu mere. Deh kitu. Daripada pi omongan jeung kolot coba. Ya mending omongkeun sakalian. Cing teh Pak, resep ai Bapak cau. Waduh, cenah cau ti Cicadas moal teu baradang. Punten nu merek ketetet leutik mah tong diasupkeun. Ai ka maneh cenah maneh mawaranginang ti mana? Tasik. Ari Dodol, Garut, ai Wajid, Cililin, Boronong, Majalaya, ari Cicadas. Naon? Peuyeum. Oh Cicadas teh peuyeum. Tah abdi mah demi Allah can percaya, da can katempo di neudus aya peuyeum. Jadi apalna gula amis teh lamun dilamot, apal uyah pangset lamun diletak, apal cek urang dia peuyeum, tong sok ngawaradul lamun dinadus eueuh peuyeum. Matak abdi ge kamari ceramah di Garut, cing teh Garut teh panglobana dodol Garut, jeruk Garut, doma Garut, jaket kulit. Can pernah abdi di Garut mawa doma. Tapi dah cek tadi kayak ulah berharap kasalian ti Allah, bisi kecewa, otak abdi mah berharap teh ka Allah. Ngan Bapak ge kudu rada ngarti we saeutik. Hampura panitia lain nyiniran eta mah sakadar ngingetan. Bisi po. Moga-moga majelis ieu nya sing istiqomah. Pak Ustad Pak Kiai anu ngabimbingna sing panjang yuswa, sing berkah ilmuna, ibu sing sehat lahir batina, salamet dunia jeung akhiratna. Sim kuring Nana R Gerhana sakit nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggal nu dipamrih hampura anu kateda. Luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.